Nyupang Carpon Ki Umbara. Jalma hirup dibarengan ku rizkina, lain rizki ragrag di langit tangtu, lain rizki datang sorangan, tapi kudu disiar di teangan bari tawakal ka pangeran. Lain cicing nganti-nganti namprak nunggu nu sidekah, kawas kisah urang lembur karang tengah. Kabisana ngan moyan we cara si kabayan, da eta cenah rek dagang teu boga modal, rek tani teu boga tanah, naktak mundak kula kuli teu kaduga ku era. Dina palebah pamajikanana niiskeun hawu lantaran teu boga asakaneun, kabisana gegelendang jeung aral. Paribasa Gusti Allah henteu adil, padahal manehna teh keur budak mah kungsi masantren atawa nyendekelkeun kanu jadi pamajikan. Nu kitu patut da awewe hese dipakayakeunana cenah. Pamajikanana ukur bisa ngarenghap, daki kisah teu paya dihualkeun, hampang leungeun. Ari nu jadi mitoha bapa pamajikanana, nya jelema aya teh mah malah kasebut jelema jegud, tapi ka anak teh teuing ku itungan, malah kanu geus marisa imah mah kawasna teh rek dalaharek hanteu, tara sok ambil pusing. Masa bodoh we, bangun embung pisan kasoro teh, tapi ari kadeungeun-deungeun masa balikna pisan, dibelaan nyiar-nyiar nu kudu ditulung teh. Lamun aya anakna nu barang penta lain dibere, tapi kalah kasok diseuk-seukan beak bersih. Ka anakna nu lalaki tara euleum-euleum, "Umayuwa hayang boga anak rabi, adi teu becus maraban mah," cenah. Ka anakna nu awewe pokna teh, "Kasalaki musing mah lain ka kolot. Kajaba mun geus teu boga salaki, bubuhan kolot jarianana." Ari Nyi Kasrem pamajikan Ki Kisah bubuhan ka kolot sorangan, manehna boga kene ijiran piraku kolot narek tega mun terangeun anak incuna paraeh lang layeuskeun, mun tega larana piraku sugan rek tega patina onaman. Kulantaran kitu basa manehna geus ngarasa sundak pisan, ngahutang geus teu aya nu mercaya datara bisa mayar tea. Jual-jualeun geus teu boga coet semplek acan, ngandalkeun salaki da puguh lain andalkeuneun. Nya kapaksa datang deui nyarandu ka kolotna, era-era oge. Harita bapana kasampa keur gering, geus teu bisa turun-turun acan tina ranjang. Can ge anggeus manehna tindak, bapana geus muncereng manten, pokna, "Lain kadua barang kirim boga bapa gering teh. Ieu mah kalah karek menta." Moal. Najan jenuk oge lebar rejeki di dalaharan kuno marumbul mah. Jurungkeun anggur mah salaki teh sina usaha, kana naon we anu sakira kadada kaduga ku warugana. Darea pagawean mah lakar daek, lain ngan ngandalkeun pamere bae. Mending mun teu riab bejakeun sing era ku tangtung kitu. Pamajikanana jelema bolos strong. Omongan bapana kitu teh pok bae kabeh dibejakeun ka salakina. Teu aya nu dikilungan, malah dileuwihan. Ngadenge pangaduan pamajikanana tur talengoh teu dibahanana naon, ngan pudig-dig wae Ki Kisah amek. Ceg kana bedog cengkat indit. Pamajikanana reuwaseun pisan, teu tega ari bapana rek diroga hala mah. Bubuhan buruk-buruk papan jati. Manehna riwih rawah bari gegerowan, "Akang, sing eling ieu Akang. Sing eling." Tapi Ki Kisah terus jog-jrog bari ngajingjing bedog di lugas. Ki Saca nu leumpang ka dieukeun ninggal galagat henteu hade, Ki Kisah dipegatan. "Ulah ngahalangan, bisi aya bedog nyasab." Ki Kisah morongos ka Ki Saca nu terus megatan kawas budak keur main galah. Bedogna diulang-ulang, hiuk bedog dihembatkeun. Ki Saca ngagosa eutik, leungeun katuhuna noel pigeulang Ki Kisah nu nyekel bedog. Suku katuhuna ngait suku Ki Kisah, bedog mecleng. Ki Kisah ngajolopong, kalawang bedogna ku Ki Saca dialungkeun kana susukan di sisi jalan.
Jarangkang kikisah hudang, seberut nubruk kisaca tangginas lengan kikisah duanana dirampid nepi kata bisa walakaya. Sabar Jang, sabar. Aya naon ieu teh? Omongna leuleuy. Ambekan kikisah ngahegak, awahingku ambak nyedak. Reka mana Ujang teh? Kawas nu rek tutuaran. Rek nuar mitoha. Jawabna pegat-pegat. Kunaon bet mitoha rek dituar? Mitoha lalabokeun jurig. Ronghea pamajikanana datang bari riwih rawah. Halangan mang, halangan eta teh karog halabah. Kunaon? Dumenyek seukan, eta teh dumenyek seukan Gusti Nu Maha Agung. Oh gitu. Moal tulus. Jung bae Nyai mah geura balikeun. Salaki mah kumaha mang? Ceuk saca. Era bisi kaburu dideg-deg-dengeun. Pamajikanana tuluy balik bari teu eureun-eureun ceurik. Kikisah leuleus kudu peruk ngalumbuk. Kuki saca dituyun dibawa ka imahna tuluy didiukeun dina kursi. Manehna nyokot cai dina gelas, pokna nginum geura aya tiis. Regot kikisah nginum, tuluy ngusap beungeut jeung istighfar. Untung kuring tepang, mun teu kumaha boa. Pokna lalaunan. Dibui satutup umur atawa digantung lelelan. Mang mah wagah ngagulayuna. Ngomong kisaca. Atuh da nya aya kolot pohara-pohara teuing. Nah kumaha gitu? Lian ti ku teu mere teh eta omonganana kawas lain kolot. Lebar magar teh cenah rezeki di daharan kudu marumul. Eta teh ditujukeun ka kuring, Mang. Ngajar eta teh Jang. Ameh urang mikir. Nya. Da lain teh kayang kuring teh rek digawe teh. Ngan teu aya picabakeun nu kaerong. Cantik nemu jeung milik Jang. Kawas emang we bareto kapan Ujang ge nyaos sorangan. Nya. Ayeuna mah salieuk beh. Cing atuh kuring bejaan Mang. Sugan ka mana atuh kudu nanya ulah malarat we sandang-endang. Yeuh. Mun Ujang rek temenan mah hayu ku Mang dianteur. Ngan ulah satengah-satengah. Lantaran mun teu buleud jeung teu percaya tara sok katahekan. Kalalar-lalar gawe. Nyupang Mang? Nya. Nanaon atuh? Lang kikisah ngahulang. Manehna geus rea ngadengi carita bab nyupang teh. Hatena can luas, tapi mun ras inget kana kamiskinanana, hatena jadi sabil. Setan ngasong-ngasong gepokan uang kertas dina pikiranana. Tapi Mang, omongna, bejana nu nyupang mah balikna kudu ka ditu. Dijieun tetapakan tihang karaton atawa dijieun tetaragang pacilingan. Wagah teman. Maot mah maot wae Jang. Datara aya nu pae balik deui. Barina ge ieu saha nu geus ngajang ka pageto. Make nyaho dijieun tetapakan atawa tetaragang pacilingan sagala. Ayeuna mah ieu hayang teu Ujang beunghar. Setan teu eureun-eureun ngocomang. Nah can bosan hirup malarat teh. Nah teh nyeri dihina ku mitoha sandang-endang. Bodoh. Make hararese ditawaran. Dunya barana teu karana capek. Tong rea teuing di pikiran. Buleud jeung percaya Mang. Omongna kaki saca. Moal galider deui. Moal tapi naon Jang? Tapi teu gaduh syarat tegaduh keur syaratna. Keun. Di talangan heula ku Mang, di talangan. Tenang. Peutingna bada Isa di langit teu bulan teu bentang malah reueuk-reueuk acan. Poek di jalan jajahan marengkol kakatuhu nyorang kebon awi. Beras kabirit dayeuh. Tuluy marapai galang sisi susukan. Ayeuna remang-remang teu poek teuing cara di kebon awi.
Kisah Cak ti heula dituturkeun ku Kisah ti Panderi. Lempang ting tarolog, sakapeung bari nyuai-nyuaikeun pare nu ayeuna kana galang jajalaneun. Susukan teh lempeng cepet ngetan, tepungkal tepengkol. Tuluy mudun, beras ka kebon sampe, ngatuhu mapai ka kalen, jog ka kebon awi. Ngencak mudun, jeleg jeleg jeleg, nincak pirang-pirang sengked. Jog anjog ka hiji imah leutik, nyumput hanapeun dapuran haur. Kisah Cak ngetorokan panto, tuluy pupuntenan. Sampurasun, sampurasun. Rampes. Temal ti jero, atra sora aki-aki. Berai panto muka, tembong aki-aki bongkok. Nangtung bari ngajungjungkeun lantera luhureun beungeutna. Najan diiket tembong buukna bodas jeung digelung. Halis kumis jeung janggotna oge geus barodas. Baju takwana bodas deui ngan geus kuleuheu di samping polekat tengah bitis. Saha? Manehna nanya. Kaula sacalaksana ti bendungan teh ya. Oh, calaksana jeung saha kawas duaan? Iya jeung Kikisah. Bae atuh arasup. Pokna bari tungkul neudeun lantera di tengah imah berak diuk. Kisah Cak jeung Kikisah arasup, sanggeus marunjungan tuluy dariuk ngariung lantera. Arayan naon atuh ieu teh peuting-peuting? Henteu bah. Ieu Kikisah hayang dijajaran ku Abah cenah ngadeuheus ka guha naga kila ka Embah Goronggong Asoy. Nah percaya gitu ujang teh. Omongna bari neuteup ka Kikisah. Percanten pisan bah. Temal Kikisah. Geuning teh jeung bojo da kudu sakaloron atuh. Ameh teu marojeng ya. Bojo mah mercayakeun ka kula wae bah. Oh nya tuh. Tapi sawadina ulah kajot borosot. Kudu dibeuweung diutahkeun heula lantaran syaratna teh pohara beratna. Kumaha abotna teh bah? Kahiji memeh indit ka guha urang teh kudu mencit hayam heula keur numpang. Baktikeun ka embah. Engke mun ujang balik ti dieu ulah kaget. Tangtu di lembur nyampak papaten salah saurang nu dipi ka meumeut ku ujang. Sabab hayam nu dipencit teh hakikatna mah wadal ujang nu mimiti. Jadi ti ayeuna mula ujang teh kudu geus cop. Saha-sahana nu baris diheulakeun. Kikisah unggut-unggutan. Setan ngaharewos kana ceulikna. Pan aya mitoha, pan aya mitoha. Nu kadua. Cek Abah Kuncen nuluykeun caritaanana. Engke dina menekung muja di guha. Awak ujang kudu kosong tina kapercayaan nu geus-geus. Hate kudu mancleng jeung percaya teh ngan ka Embah Goronggong Asoy bae. Mun ujang kataekan, engke di ditu ujang baris dikawinkeun ka salah saurang putrina. Geulis teh. Ari nu katilu, tah ye nu katilu ya. Engke balik ti ditu pepeujeuh. Di imah ujang teh kudu nyadiakeun pangkeng kosong. Meunang netebahan jeung ulah kendat sadia kekembangan jeung rurujakan warna 7. Lantaran unggal malam Salasa jeung Jumaah nyi putri nu geus ditikah teh sok sumping ngadon kulem jeung ujang. Di mana rek mulih sok ngantunkeun duit. Eta sababna nu matak cek Abah kudu sakaloron oge ame ulah matak gareuwah mun nyi putri kulem jeung ujang. Demi nu kaopatna regepkeun. Unggal genep bulan sakali ujang kudu ngawadalkeun. Nyaeta jelema nu geus ngadahar rejeki ujang bari teu kagawean. Mun hiji waktu ujang teu bisa sator wadal, ujang jeung bojo ujang nu baris diala ka ditu. Hati. Tah, kitu beratna teh. Kumaha sanggup? Cek Abah Kuncen ka Kikisah anu anteng ngaregepkeun bari ruy rai pias.
Kikisah ngaheneng, hatena mandeg mayong, setan ngocomang ngahatean. Sya, ulah kalider. Ulah kalider. Kumaha engkewe, kagok asong, cek hate Kikisah nekad. Sanggem bah, pokna. Syukur ari sanggup mah. Ayeuna karina sehat Abah keur kasalamatanana. Kabeungaran ujang engke teh ukur titipan. Kulantaran eta omat teu meunang sawenang-wenang. Dahar jeung pake oge kudu saperluna we. Najan kakolot sorangan kudu tega. Kajabati kajelema nu ku ujang rek diwadalkeun. Mun nu kitu ngahutang akalan ku ujang supaya manehna pohoeun atawa nepi ka teu bisa eunaur. Anu barang penta atawa barang injem janggal bilanganana omat ulah dibere. Pantrang mata ngurangan rejeki. Mun nu jangkep kakara bere. Tapi satengahna we. Mun menta atawa ngahutang 2 berena 1. Mun 4 bere 2 jeung saterusna. Mun ujang kuriak nyeun imah omat ulah dianggeuskeun buru-buru. Kudu aya we babagianana anu ulah dianggeuskeun. Sabab mun anggeus kuriakna anggeus deui nyawa ujang. Sakitu pokok-pokona mah. Kabeneran isukan malam Jumaah Kaliwon. Urang isukan peuting we ka ditu teh. Ayeuna majung we gerara reureuh. Manehna oge sageus merenahkeun Kikisah, tuluy ngampih ka kobongna. Isukna poe keneh memeh hayam budal ti paranye, Kikisah dititah newak hiji, teu meunang milih sabeunang-beunangna nu kasasar bae. Ana ceg teh kana hayam jago gede pisan ngan rada nguyung. Kisaca ngaharewos. Kabeneran jang. Eta teh tang tumitoha ujang. Pan bejana keur gering. Kikisah teu nembalan, manehna butek teu bisa mikir. Hayam ku Abah Kuncen tuluy dipencit. Kisaca tuluy mere duit ka Nini Kuncen. Pikeun balanja nyieun tumpeng jeung bakakak. Balik ti pasar Nini Kuncen tuluy nguprek di dapur. Peutingna kira-kira jam 2 Abah Kuncen jeung Kikisah arindit ka guha. Kisaca mah teu milu ngadaguan di imah bae. Abah Kuncen leumpang ti heula mawa obor jeung ngajingjing sapu pare 2 gegeus jeung tapas pikeun parupuyan. Diiringkeun ku Kikisah nu monggok boboko tumpeng jeung bakakak hayam bari ngajingjing gurungan samak leutik. Bulan can tembong. Ti imah Abah Kuncen marudun ka lebak ngaraas susukan leutik bari teu palemek. Tuluy nanyak, beras ka jalan satapak mapai-mapai kebon awi. Bus kana lulurung, pungkal pengkol jeung nanyak, meme anjog ka mumunggang pasir, breh bae belah kenca guha tujuan meredong poek. Hareupeun guha aya tangkal caringin gede janggotan. Akar-akarna ngarampidak, katinggalna kawas oray ting laleor kacaangan cahaya obor. Persis kencaeun lawang guha ngarandakah tangkal kamuning. Dahan jeung daun-daunna ngaroyom kana luhureun guha. Kawas palisir ku lambu panganten. Tengah-tengah lawang guha aya batu lempar sagede tampir. Ambacak pinuh ku urut sasajen. Hareupeunana ngagunduk tapas tarutung urut parupuyan. Abah Kuncen dongko nyapuan batu. Nu ambacak dikumpulkeun tuluy digundukeun di luareun guha sisi katuhu. Bar samak diamparkeun. Boboko tumpeng ditampanan ti Kikisah. Eusina dikaluar-luarkeun. Tuluy diteundeun dina batu tea. Sapu diseungeutkeun kana obor geus hurung tuluy ditumpangkeun kana luhur tapas bawana. Obor dikakesek tuluy ditunda handapun caringin di luar. Duanana sarila dina samak. Abah Kuncen yang hareupan parupuyan, Kikisah tukangeunana. Kusiwal Abah Kuncen ngaluarkeun bungkus menyan tina sakuna sagede peureup tukang boksen. Tuluy dipek-prek ku batu, bray dibuka dina lahunanana. Ditungtut dicomotan dipuruluk-purulukeun kana parupuyan bari kunyam-kunyam.
Sabudeureun parupuyan poek nu caang teh ngan palebah parupuyan bae eta oge reubray. Pok Abah Kuncen tindak, Oro kaya haturan embah ieu putu ngadeheuskeun Kikisah. Maksudna teu aya sanes dume hirupna sesah bae, hoyong diayuman ku embah sangkan rezekina ngagulidag. Manehna tos janji bade nyumponan sadaya katetepan nu parantos ditibankeun ku embah. Minangka tanda pangbakti ieu kahaturkeun katuangan 10 kaneun. jab Abah Kuncen jempe. Bari teu eureun-eureun meruluk-merulukeun menyan kana parupuyan anu geus meh pareum. Kepoh-kepoh ditiupan, teu lila ngagarabiag deui hurung. Abah Kuncen mandok menekung, tuluy gagerendengan deui babacaan. Panon Kikisah meletet ngintip rohaina parupuyan. Renjag, Kikisah ngarenjag. Diukna ngesod ka hareup nepi ka beungeutna antel kana tongkong Abah Kuncen. Lantaran manehna ngadenge anu pak geblug di jero guha. Teu lila katinggal aya nu ting poncorong sadua-dua, teu bina jeung cahaya lampu mobil sakembaran. Dituturkeun ku sorang ngagoronggong pikasieunun. Kok, kok, kok. Cenah. Abah Kuncen acong-acongan nyemah. Awak Kikisah ngadeg-deg biritna kokoplokan, kesang lembut kesang badag ngagarajag. Reup deui nu ting poncorong teh pareum. Poek latak deui. Ngan parupuyan nu masih kene beureum ruhai. Peruluk-peruluk deui ku Abah Kuncen di perulukan menyan. Peledak deui haseupna meledak mabak. Pok deui Abah Kuncen ngomong. Nun mah mangga putu nyangakeun ieu Kikisah. Mugi diangken putu nadawi diwangsul ti heula. Tuluy ngaharewos ka Kikisah. Muga ujang dikabul maksud. Jung nangtung leos indit ninggalkeun. Kikisah hatena mah hayang ngulah-ngulah, ngan aneh sunggutna teu bisa engab. Rek jung nuturkeun tapi sukuna leuleus teu bisa nangtung. Awakna panas tiris, bajuna lantis ku kesang. Panonna dipeureum-peureumkeun tapi meletet bae. Manehna ingeteun kana papatah Abah Kuncen yen lamun keur menekung muja hate kudu mancleng jeung percaya ka embah goronggong asoy bae. Tapi boro-boro mancleng, boro-boro museur, dipaksakeun oge kalah kacuscos ngaran cabang ka mana-mana. Teu lila kadenge ku manehna nu blagblug di jero guha. Rei kukurayeun, puriding sabulu-bulu, kabuuk-buuk mangkak carengkat. Dina punduk asa aya nu naplok. Siki panonna gular-gilar nembus ngawas-ngawas kanu merdong. Kapalebah datangna sora. Teu karasaheun deui. Sungutna gegerejeman babacaan satimu-timu bari teu puguh pareleanana. Estu sakainget bae. Tama keung tama sieun. Mimiti maca sahadat, tuluy salawat bolak-balik, tuluy palak binas, geus eta ayat kursi sababaraha balik. Ditema ku doa panulak bala. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasyatiha inna rabbi ala syirati mustaqim. Tamat eta gerendeng deui doa paranti Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, anak belenong-belenong teh cahaya beureum pirang-pirang. Lir cahaya lampu-lampu mobil nu kahalangan inung peuting. Ting corolot, ting poncorong, beki deket, beki nyebrot, breh bae orai, sagede-gede catang jame ting gulusur bari ting haroshos. Beheungna pating euleugeg, caheumna pating calawak, pikagilaeun. Bari molotot, Kikisah diukna esod-esodan mundur. Jung nangtung lalaunan, Malik culang cileung, berengbeng lumpat notog-notogeun maneh, kudawat gebut labuh. Jarangkang hudang, berebet deui lumpat, gedak, aduh. Tarangna ngadupak tangkal, luak liuk derdeg deui lumpat. Lumpat sakalumpat lampet, lumpat sasat teu inget. Tunggul dirarud catang dirumpak, kebat, 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 panglumpatna.
Panto ditembrak brai muka bluk nang kubana palupuh leng bumi alam poek mongkleng. Pamajikanana walah wah weuleuh weuh, paciweuh bari lulungu, nyecehan ngarancetan ngaguyah-guyah bari akang-akangan. Lila kakara eling, tapi awakna teu eureun-eureun bibiri gidigan, panonna buringhas giras. Kunaon akang teh jeung tas ti mana ieu? Ceuk pamajikanana. Nu ti mana-mana karumpul ari akang minantuna plang kulaleng teu tembong-tembong. Na aya naon? Kapan abah teh kamari? Maot. Tembalna bari dareuda. Innalillahi. Kelepak deui kikisah kapaehan. Manehna ingeteun kana hayam nguyung anu dibakakak tea tayohna. Nyah beunta tuluy ngagareyem. Ya Allah, mugi si abah kenging rahmat kubur. Ditampi iman Islamna. Beki inget beki karasa dosa. Dosa geus ngawadalkeun mitoha hanas nyupang teu kataekan. Hatena kaduhung sagede gunung. Pokna, ya Allah, mugi Gusti ngahampura. Unggal tas salat tara kendat manuhun ka Allah, ngadoakeun mitohana sangkan dihampura dosana. Sanggeus pamajikanana meunang warisan, sawah 4 kotak, kebon kalapa jeung bubulak aya bauna, hirupna jadi senang. Atuh ibadah jeung ngadoakeun mitohana beki wekal jeung beki husu. Kaki saca buru-buru mayar urut numpang di abah kuncen tea sieun diwadalkeun cenah. Pikeun nangtremkeun hatena hiji peuting mah manehna lah-lahan rarencepan ngaludang kuburan mitohana. Manehna hayang ngayakinkeun nya henteu mitohana jadi wadal. Ayeuna hatena jadi lega meuesan. Lantaran anu dikubur teh geuning tetela waruga mitohana. Lain gebog jauh. Papada ning kitu. Ari ngadoakeun mah tara kendat